clear dadi aling-aling gunung clear ya wong wayang hanut maring dalan gunung clear dadi aling-aling Gusti ya wong mulihkeun kaloro nu kapungkur mapai riwayat zaman baheula rinterna para pujangga baheula ngareka sastra jeung basa pinangkitna para wali ngulik pangarti jeung silih anu didasaran ku budaya diluyukeun jeung agama sang kantong pakia-kia dawai dakwah wayang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meuli hayam kaci keusik dijualna kaci mahpar ngajawab salam asa kurang tarik sigana keur lalapar lapar teu tos tuang can aya semah ti Cikarang balikna kaparakan mun teh mah tos taruang sorana rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulah wa ja'ala Sabang ila Merauke wilayah wa pancasila falsafah bi arsitatin wa anwa'in mukhtalifah wa bidzalika aujaba alaina ukhuwah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma amin wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al mukarramun yang saya hormati, para alim ulama, asatizah, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, aparatur pemerintahan baik dari sipil, militer maupun tubuh Polri yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Cikampek Utara Pak Lurah Umar nukusim kuring dipi hormat, oge Bapak Ketua Dusun
Kadus Kepala Dusun Mekarsari, Ketua Paguyuban Dusun Mekarsari, oge Ketua Karang Taruna wilayah, para pemuda-pemudi Karang Taruna, LSM, pemuda Pancasila, tehila panitia penyelenggara kum sadayana nu hadir wengi ayeuna, Bapak TNI nu kesimkuring dipihormat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, adik-adik, putra-putri nu dihandap, nu diluhur, nu calik, nu sila, nu nangkep tuur, sadayana nu hadir wengi ayeuna hormateun simkuring. Daramang sadayana alhamdulillah. Bingah amarwata suta, bingah kagiri-giri lir gunung tanpa tutugan, sagara tanpa ambahan. Satu kebahagiaan yang tidak bisa diungkap dengan kata. Malam ini kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Syukur atas nikmat kemerdekaan, alhamdulillah. Panitia penyelenggara mengadakan acara ini, mengumpulkan kita semuanya di tempat ini dengan rentang waktu yang panjang mempersiapkan acara ini. Semoga segala bentuk pengorbanan menandakan cintanya kita kepada tanah air Indonesia. Hubbul waton minal iman, ini bagian dari keimanan kita, amin ya robbal alamin. Tawengi ayeuna ngundang dawai, dawai teh singkatan dakwah dan wayang. Mohon izin Pak Lurah ingin memperkenalkan diri dulu, andai kata ada di antara Bapak Ibu yang belum kenal. Nama saya Ramdan Junior Syah, cuma kadang ada orang yang memanggil saya Mujahid. Mujahid deh singkatan Mujahid Pemuda Jangkung Hideng, Pak. Aya di dia Mujahid gitu. Ngan hidengna hideng Cikopi diical di Parapatan, hidengna hideng nyari hideng mata kokolebatan. Nah, alhamdulillah, terima kasih panitia penyelenggara malam ini memberikan kesempatan pada dawai untuk bisa sharing terkait tasyakur binikmah kemerdekaan. Cuman namanya dawai, malam ini saya tampil tidak sendirian, ditemani oleh kidalang muda dari Pucung, orang Cikampek keneh. Tepuk tangan dong, alhamdulillah. Nanti kita kenalkan. Jadi orang dia keneh. Insya Allah nu bakal dipanggil pertama wayang nyarengan Ustad Mang Cepot. Keproklah tuh Kang Mang Cepot nah. Ayo Kang, mangga Kang. Alhamdulillah. Ayat tambahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Ibu. Alhamdulillah. Aya Pak Ujani, aduh alhamdulillah. Tadi atuh Kang salim heula, sehat ta Kang? Alhamdulillah. Alah asa beuki getek ya Kang. Aduh, hatur nuhun Kang ah. Mohon Pak Ustaz. Alhamdulillah tos tiasa hadir di tempat. Disapa dulu dong Kang. Bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak, tapi pemuda-pemudi, adik-adik putra hadir di tempat. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin. Abdi mah disapana benten Pak Ustaz. Kumaha? Bade ku pantun abdi mah. Bade ku pantun. Mohon kieu pantuna teh. Kumaha Kang? Ikan hiu minum nutrisari. Artina I love you masyarakat Mekarsari. Oh dah. Itu keren. I love you masyarakat Mekarsari. Wow. Aya keneh pantuna Kang? Aya keneh Pak Ustaz. Kumaha? Ikan hiu makan ikan tuna. Artina I love you pemuda Karang Taruna. Digerakkeun ku Karang Taruna ya acara pisan Pak Ustaz. Aya keneh pantuna Kang? Aya Pak Ustaz. Kumaha? Ikan hiu makan ikan nila. Artina I love you pemuda Pancasila. Aya keneh Kang? Aya hiji deui Pak Ustaz. Naon? Ikan hiu makan hui boled. Artina Eta ikan hiu hitu teu eureun-eureun Pak Ustaz. sugan teh pantun keneh. Aduh.
Nu penting ayeuna urang ngampar cara Mohon. di tempat di lapangan duduk bersama dalam rangka syukur kemerdekaan Leres, Republik Pak Ustad. Indonesia. Nah Kang, Mohon. sebelum kita jauh melangkah menyampaikan tausiah, karena kita disuruh menyampaikan tausiah nih. Mohon Pak Ustad. Pada malam ini coba Akang kenalan dulu, takutnya ada yang belum kenal. Kenalan dulu Pak Ustad. Iya dong. Siap. Tadi Ustadz sudah kenalan, Ustadz Ramdan. Akang kenalan dulu namanya siapa? Siap Pak Ustad. Perkenalkan, nama saya itu Afgan. Saha? Afgan abdi teh Pak Ustad. Ulu aya Afgan banget berem. Afgan mah tuh artis Akang, Mohon. suaranya bagus, suka tampil di TV. Nya abdi oge Afgan, kiki oge Pak Ustad. Afgan penyanyi? Lain. Naon? Afgan Maghrib abdi mah Pak Ustad. Dan atuh Akang kata mah. Abdi teh salaras nama Atep namina teh Pak Ustad. Atep pemain Persib. Lain singkatan Atep nate. Atep teh singkatan. Mohon. Kepanjangan tina Atep. AA Tepot abdi teh Pak Ustad dipanggilna. Oh, Atepot. Kunaon make disingkat nami jadi Atep? Nya ayeuna mah kan musim singkatan atuh Pak Ustad. Musim singkatan. Mohon barudak oge lamun ngomong sok disingkat geuning. Contona. Bade OTW cenah. Naon OTW? Oh tungguan we teh Pak Ustad. On the way Akang. Atau bade boci nyariosna teh Pak Ustad. Naon boci? Bobo ciang cenah ngomongna. Atau bade bolam, Bolam? bobo malam. Atau bade boke Pak Ustad. Boke? Bobo kere kita mah anu paling parah mah bade borong cenah Pak Ustad. Naon borong? Bobo paling ngorong jaman. Mau kudu disingkat. Tapi laras Kang aya nama nami Ustadz saja banyak yang disingkat. Disingkat Pak Ustad. Ustadz Ramdan Junior Syah bisa disingkat jadi Raju. Di Jakarta dulu ada almarhum Ustadz Jeffrey disingkat UJ. Di Bandung ada Kiai Haji Abdullah Gimnastiar disingkat Aagim Kang. Mohon. Atep, Aatepot. Bahkan Palurah wae disingkat Kades. Disingkat, Pak Ustad. Singkatan dari kepala desa. Betul tidak? Mohon leres pisan. Sekolah-sekolah barudak disingkat. Mohon. Sekolah dasar, SD disingkat. sekolah menengah pertama, SMP, kantor wilayah, Kanwil, kantor jutawan, Kanjut Pak Ustad. Bit astagfirullah. Naon kumaha itu Pak Ustad? Maksudnya kumaha itu? kantor jutawan mah kawan. Henteu Pak Ustad. Naon? Kanjut Pak Ustad mah. Hehehe. Emang Loba kunaon barudak. gitu Pak Ustad? Tong kunjat kanjut kasar eta teh. Pak Ustad, Naon? eta teh paribasana kitu. Kasar. Teu aya lemesna eta mah Pak Ustad. Daya lemesna. Mohon hayang lemes mah dihampelas nu kitu mah Pak Ustad. Nya Tuledeh. malahan kolot urang eta teh ngenalkeun paribasa eta teh Pak Ustad. Mari bahasa naon? Mun samodelkeun wadah duit Naon? disebutna kanyut kunang tuh. Istilah. Istilahna aya di jelema eraan Jelema eraan. disebutna kanyut natarang eta teh. Kanjut natara. Mun aya di jelema wanian Pak Jelema Ustad. wanian. Lalaer kanyut tuh. Mun Istilah. aya deui Pak Ustad. Naon? Awewe teh utah-utahan wae eta mah. Naon? Weureu kanyut disebutna teh. Mohon gitu. Hamil akah. Nya aya di awewe teh beuki pisan Pak Ustad kana kawinna teh. Awewe beuki kawin istilahna Eta mah istilahna teh Pak Ustad hamur kanyut tuh gitu mah. kawin Nya, wae. leres. Malahan mah tadi di jalan teh nu rada egang Pak Ustad. Nu rada egang. Mu eta mah burut kanyut Pak Ustad. Eta mah lain istilah teu panyakit akang. Mohon kitu. Oke. Jadi Bapak Ibu urang sadayana kempel di ieu tempat alhamdulillah disarengan ku Mang sa tadi Mang Cepot. Atep, Mang Cepot sareng Mohon. Pak Ustad grup nadawai insyaallah bade masihan tausiah. Kang apal Mohon. tausiah? Apa di Sumedang sok digoreng eta mah di sisi jalan ini. Tahu atuh. Ari tausiah teh dari bahasa Al-Qur'an tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Artinya malam ini kita akan melakukan aktivitas saling mengingatkan, namanya tausiah. Kenapa kita harus saling mengingatkan? Karena manusia itu kadang-kadang sering hilap dan lupa, betul tidak? Betul tidak? Manusia itu beda dengan iblis, manusia itu beda dengan malaikat. Yang namanya malaikat benar selamanya. Nosok bener wae teh saha? Malaikat. Ibu lamun di rumah tangga aya salaki benar wae tara pernah salah, kudu curiga. Buah-buah malaikat eta teh. Dan sok bener wae mah saha? Malaikat.
Jadi aya salaki salah, oh wajar jelema itu berarti. Aya pemuda salah, oh jelema. Da tempat salah jeung hilap. Nan lamun keur waktu hilap poma Kang kudu kersa di elingan tawasobil haqi wa tawasobi sabri seperti yang ada di surat Al-Asri Mang Cepot. Mohon Pak Ustad laras pisan. Malihan lamun di Sunda mah eta teh aya laguna Pak Ustad. Lagu naon Kang? Judulna teh Demi Wanci ieu mah. Oh wal asri. Mohon. Kieu laguna teh Pak Ustad. Demi wanci satemeuna jalma aya dina rugi. Demi wanci satemeuna jalma aya dina rugi. Iwa anu iman iwa anu soleh nu silih wasiatan dina bebeneran. Iwa anu iman Illal ladzina amanu iwa anu soleh nu silih wasiatan dina kasabaran. tepuk tangan atuh Kang Emang Cepotna. Kade Kang urang guar salit. Judul lagu nanti kumaha saurana be? Demi wanci wal asri satemeuna jalma aya dina rugi. manusia itu ada dalam kerugian. Demi wanci satemeuna jalma aya dina rugi. Innal insana lafi khusrin Iwa anu iman illal ladzina amanu kecuali orang yang iman anu soleh wa amilus solihat dan beramal soleh. Wasiatan dina bebeneran. Tah eta Kang nu nembe nu silih wasiatan dina bebeneran. Mudah-mudahan acara tausiah yang diselenggarakan malam ini menghindarkan kita dari golongan orang-orang yang rugi. Amin ya robbal alamin. Mong sakedap Kang. Mohon Pak Ustad. Ustad muji ya ka Mang Cepot. Muji kumaha maksana teh Pak Ustad? Eta tiasa suanten saya model kitu kumaha carana teh Kang? Hoyong sae suarana Pak Ustad. Mohon. Eta teh aya pantranganana nu kitu teh Pak Ustad. Naon Di pantranganana? antarana teh teu meunang nuang anu berminyak-minyak eta teh Pak Ustad. Oh bala-bala gehu Minyak tanah teu meunang teh kitu teh Pak Ustad. Mohon. tu nuang minyak tanah. Atawa lamun hayang leuwih alus ieu mah Pak Ustad. Sorak Mohon. Kumaha? Eta teh kusiki kadongdong Pak Ustad biasana. Mohon. Kusiki kadong-dong Mohon. dikumahakeun. Italian siki kadongdongna teh Pak Ustad. Terus Satos Italian teh asupkeun kana tikoro. dikorok. Diasupkeun kana tikoro cabut deui Pak Ustad. Oh digurah. Mohon asupkeun deui cabut teh kitu we bolak-balik eta mah Pak Ustad. Bersih di corona. Mahot kamari oge di teh Pak Ustad. Nanya sebenar-benar dijawab gitu. Leres ieu mah Kang. Mohon Upami suanten hoyong sae kumaha carana? lamun hayang sae Pak Ustad khususna abdi diajar Sunda gitu Pak Ustad. Mohon Diajarna teh dina tembang Sunda kapungkur teh. di sekolah teh Mohon kumaha? lagu naon we ditembangkeun gitu Pak Ustad. Malahan mah lagu barudak leutik lagu balonku oge ditembangkeun ku abdi teh. Kumaha? Keur diajarna kieu Pak Ustad. Balonku ada 5. Tak itu diajarna teh. Sok raturutan ku Pak Ustad. Turutan Mohon. gampang Sok. aja. Balonku ada 5. Tak iya nu enakeunna teh Pak Ustad. Rupa-rupa warnane. Tah, ujungna tadi gitukeun teh Pak Ustad. Sekali di kumaha? Rupa-rupa warnane. Tah kitu teh. Digitukeun Pak Ustad. Lain eta sora bisa leungit talaunan. Rupa-rupa warnane. Oh, beda keahlian meureun. Sekali di kumaha? Rupa-rupa warnane. Dah, gitu. Teraskeun. Hijau
hijau, kuning dan kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dor. Alah, punya dorna gitu. Diajarna Meureunkeun akang mah bagian didinya tempatna meureunnya. Jadi Mohon. akang mah pas cengkok Sundana. mohon da ari abdi mah disebutna ge ti koro Sunda atuh Pak Ustad. Nah disebut di koro Sunda. Lamun nyanyi naon we oge abdi mah jadi Sunda itu. Nyanyi naon wae jadi Sunda. Mohon Contona lagu ti Malaysia jadi Sunda ku abdi mah Pak Ustad. aya lagu di Malaysia nu jadi Sunda. Mohon aya Judulna Isya Subuh judulna teh Pak Ustad. Isya Subuh. Mohon nu kieu nih. Isya subuh jeung lohor, magrib jeung isya dihijikeun. Lain Isya Subuh, Isabella atuh akang. Eta Pak Ustad maksudna. Sugan teh Isya Subuh lagu religi. Kieu laguna teh Pak Ustad. Kumaha kan? Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Mengapa kita berjumpa namun akhirnya berpisah? Dede Isabella eta Dirobah. Isabella, aduh Isabella, 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 kamana si Isabella? Mari dirucu pisan, baru dah kurang dari di buruan. Itu lagu nate Pak Ustad. Aduh. Eta mah atuh lain Isabella jadi Sunda Kang. Mohon maaf Pak Ustad. Eta mah ngarusak lagu batur. Terus Kang, Mohon. kadis krik. Iya. Janten kela mau dina ceramah, aya lagu-lagu religi, lagu-lagu Sunda bagian akang. Siap Pak Ustad. Ustad bade ngadugikeun lah ceramah Mohon. terkait syukuran kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-74. Jadi judulnya ieu acara syukur kemerdekaan. Mang Cep apal naon syukur? Apa tuh Pak Ustad? Naon syukur? Pangkas rambut sok aya di ditu geuning. Syukur eta mah. Syukur itu adalah berterima kasih. Kita bahas malam ini Bapak dan Ibu dalam rangka tasyakur bin nikmah. Apa itu syukur? Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur atas kemerdekaan dan atas nikmat yang lainnya? Yang ketiga, bagaimana caranya kita bersyukur? Satu, apa itu syukur? Syukur itu pendeknya adalah berterima kasih atas nikmat Allah dengan cara mempergunakan seluruh nikmat dari Allah di jalan Allah. Punya mata bisa melihat nikmat apa tidak? Nikmat. Lihat apa yang boleh dilihat, jangan pernah melihat apa yang tak boleh dilihat. Melihat apa yang boleh dilihat itu syukur, melihat apa yang dilarang itu kufur. Jadi kebalikan dari syukur apa? Kufur nikmat. Tangan menyentuh apa yang boleh disentuh itu syukur. Tangan memegang apa yang diharamkan oleh Allah itu kufur nikmat. Makanya alhamdulillah malam ini kita duduk bersama mendengarkan tausiah, telinga didengarkan pada yang baik-baik, tangan menyentuh yang baik-baik. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Mang Cepot, Mohon Pak Ustad. kemudian kenapa kita harus bersyukur? Satu, karena bersyukur diperintahkan oleh Allah. Mana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurukum washkuru li wa la takfurun. Kata Allah dalam Quran, wal ma'na wallahu alam bimuradi fadhkuruni. Mang Cepot, Mohon. maka ingatlah kalian kepadaku. Kata Allah, orang kada seueur emut ke Allah, azkurkum, aku akan mengingatmu, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan kufur. Allah memerintahkan harus bersyukur, kita tidak boleh kufur.
Kalau ada yang nanya unaon Ustad orang kudu syukuran, hiji syukur diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Sebab betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak atau tidak? Kalau dihitung kehitung mual. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau dihitung nggak akan kehitung. Coba adik-adik tarik napas sama-sama. Keluarkan. Mang Cepot tarik napas. Keluarkan. Astagfirullah. Nah, keluar tina bujur. Teu haja teman Pausan. Kita bisa narik napas, mengeluarkan napas dengan lancar tanpa bantuan oksigen di hidung kita. Itu satu kenikmatan, betul tidak? Ngicep nikmat tuh. Nikmat. Pernah ngatur ngicep? Sugan orang cek orang teh, ayo ngicep, benta, perem, ngicep wae teh diatur, ngarenghap teh diatur, gratis di Allah Subhanahu wa taala. Ini baru dalam diri kita, Mang Cepot. Mohon. Belum kita nikmat punya anak, nikmat punya sahabat, nikmat punya orang tua, nikmat punya pekerjaan, Pak Haji rumah bertingkat, uang banyak berlipat, mobil mewah mengkilat, sawah kebon marabat, empang singkarot cepat, tolobana lauk sepat, Bu Haji kerudung Zoya mukena gelombang cinta, baju Elzata, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, sawah lega gelang segede pelek beca. Atuh kabayang imahna lega, Mohon. pantau hareupna di Cikampek, pantau dapurna di Purwakarta, saking lega. Mohon. Jadi lamun hayang ka pasar Jumat, hayang ka situ buleut, tinggal muka pantau dapur. Kabayang Pausan. Kumaha? Eta mah lamun ka WC sigana teh kudu naik ojek heula sigana teh Pausan. Saking lega imahnya Kang ya. Mohon. Kita punya tempat tinggal nikmat, punya keluarga nikmat, punya orang tua nikmat, punya anak nikmat, punya pekerjaan nikmat. Betapa banyak nikmat dari Allah. Belum malam ini kita mensyukuri nikmat negeri yang merdeka, negara kita merdeka, diajar teu loba gangguan. Laras teu? Maksudna teu loba gangguan, teu dijajah, alhamdulillah. Belum negara Indonesia disebutnya juga negara yang kaya raya. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Saur saha teh Mang Cepot? Saur saha Pausan? Eta teh saur Multatuli. Multatuli itu mengatakan lamun tanah surga aya di dunia, lamun tanah surga aya di alam dunia, eta teh ayana di Indonesia. Saking kusuburna tanah Indonesia. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nanam tongkat jadi tanaman. Tangkal naon? Sampe. Di Arab melak tangkal jadi tongkat paeh, Pak. Saking subur Indonesia. Mohon laras Pausan. Bahkan kus-kus mah ada lagu teh. Kumaha laguna teh Pausan? Apa laguna teh? Kumaha? Bukan lautan, hanya kolam susu. Susu lumputan dina kutang ibu. Naon? Lain kadinya atuh ujungna. Kamana tuh Pausan? Nah baca susu lumputan kutang ibu. Bukan lautan, Mohon. hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Jadi orang Indonesia mah tibang boga kail jeung jala da subur teh loba laukna bisa hirup Kang. Mohon eta Pausan. Jadi laguna teh kieu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada ombak kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Oh gitu Kang. Saking kusur Indonesia. Mohon Pausan laras pisan. Tapi dan teu sadayana subur Pausan eta teh. Teu sadayana subur. Mohon teu sadayana Pausan. Ari makmur. Makmur oge teu sadayana makmur gitu masih keneh aya sapalihna gitu ieu mah. Balihan mah ya bina sisindiran teh geuning Pausan. Kumaha? Nu ngampar-ngampar nu nabeeh-nabeeh gitu. Artina nu lapar-lapar nu seubeuh-seubeuh gitu Pausan. Ayaan gitu teh. Malahan mah abdi mah digentos rumpakana teh Pausan. Kumaha digentosna? Kieu laguna teh. Bukan lautan, hanya kolam susah. Indonesia selalu banyak masalah. Dari kasus KKN sampai narkoba, dari
Dari Maluku sampai Malu semua, orang bilang tanah kita tanah surga. Kok korupsi dan kolusi membudaya. Orang bilang tanah kita reformasi, masih banyak tikus-tikus berdasi. Itu lagu nanti Pausan. Kela itu di keprokan teh nyindiran saha macam. Insya Allah mudah-mudahan pemimpin orang jalujur, amin. Komo ayeuna orang dipimpin ku Bapak Kepala Desa Cikampek Utara. Alhamdulillah pembangunan tos hampir beres sadayana. Mudah-mudahan tetap dipasihan kesehatan lahir batin, amin. Ya Allah ya Robbal. Tepuk tangan tuh kangge pamarentah orang luar biasa ya. Nu support ka rakyat nagangnya. Pisan Pausan. Leres. Dalam rangka syukur kemerdekaan orang alhamdulillah, bahkan Indonesia lain ukur sumber daya nah hunkul sumber daya alam anu subur, tanah anu subur, tapi Indonesia itu kaya dengan budaya, betul tidak? Bahasanya banyak atau tidak? Banyak. Budayanya banyak atau tidak? Bangsa sukunya banyak atau tidak? Bahkan Kang mohon emut aya lagu di Roma Irama ngagambarkeun betapa kayanya suku bangsa dan bahasa Indonesia. Oh gitu Pausan. Saking kubenghar. Lagu nanti nukia gini. Lebih dari 200 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, ada Kalimantan, ada Bugis, Papais, Risoles, Gehu, bala-bala, tempe gitu. Nah apa ya? Nah jadi nyebatkan tuangan dari akang. Abi mah dah lapar apa usia? Oh lapar. Can mana? Can iya pasien ku panitia can. Tong gitu bosnya. Lain eraeun di tempat nama euy. Sanes kita tuh akang. Kumaha bi teh? Lebih ada Sunda, tak ada Pak Ustad kita nate. Tong make ada. Naon tuh? Make suku. Tah, suku Sunda. Mohon. Lebih dari 200 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku Papua, suku Rorombeheun, susu bisul, cenang, butuh. Lain suku ieu. Naon atuh Pak Ustad? Suku bangsa. Mohon. Jadi suku keong. Kang, sukunya banyak, bangsanya banyak, bahasanya banyak. Kalau tidak direkatkan kita mudah pecah, betul tidak? Betul. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Lebih dari 200 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Tepuk tangan atuh sadayana. Alhamdulillah ayeuna urang ngahiji di dieu ieu nandakeun urang wajib bersatu, betul tidak? Betul. Kedah bersatu temang cepot. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, namanya Bhinneka Tunggal Ika, lain Bhinneka Tunggal Teunggel. Mohon. Ustad lain nyaroskeun perbedaan, Ustad. Kumaha kitu? Lain aya nyaroskeun perbedaan teh sok emut kana tarucing abdi mah. Tarucing naon? Nya naon bedana lalaki jeung awewe, Pak Ustad. Eta mah geus ti kodratna akang. Ti kodrat kumaha? Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, cek Allah kami ciptakeun lalaki jeung awewe berbeda supaya naon? Supaya engke beranak pinak. Ai lalaki mah boga eta dihandapna. Mohon boga naon Ustad? Eta. Ari awewe mah boga eta di luhurna gitu. Eta lain. Sanes eta jawabanna Pak Ustad. Naon atuh? Jawabanna teh ku lagu abdi mah. Ku lagu? Mohon. Bedana lalaki jeung awewe? Mohon. Awewe kumaha? Iya. Lauk lele Pak Ustad eta sok makil
panyakit kulit bapak ngaranna kutil awewe Pak Ustad ngaranna jilbab jilbab nah apa sih eta teh lagu teh siga nu bener tapi salah Kang. salah kumaha lauk lele emak eta sok matil Naban sapeda ngaranna pentil panyakit kulit ngaranna kutil di awewe ngaranna jilbab gitu Ustad tapi dari istri mah kena dijilbabnya mohon laras bisa gitu menutup aurat. eta Jadilah perempuan ibarat bunga di dalam kaca, indah dilihat sulit didapat. Oh, Mohon. jilbab. Ai lalaki kumaha lalaki Kang? kieu lalaki mah Pak Ustad Kumaha? napos ronda Pak Ustad ngaranna kohkol Kohkol. na polisi ibu Nah polisi ngaranna pestol Pestol. ateuna kulit bapak ngaranna bentol Bentol. nalalaki Pak Ustad ngaranna sarung Lain sarwana Kang. sarua kumaha Pak Ustad Siga bener tapi salah teu murwakanti. temurwakanti na polisi akang ngaranna pestol di pos ronda ngaranna kohkol ateulna kulit ngaranna bentol di lalaki ngaranna sarung mah Nah di lalaki sarung nya kan kalangan ku sarung oh kalangan. lah nah kitu tah Dewasa nyebutnya. Aduh. mohon Memang kita diciptakan berbeda. Kabayang lamun diciptakan pameget sadayana moal aya keturunan, betul tidak? betul Matak di Islam teu meunang nu ngaranna LGBT. ih kenging pisan Lalaki Pak Ustad. bogoh ka lalaki. Awak security hati Hello Kitty teu meunang. Kang. aduh Gusti Apal LGBT teh? apa atuh Pak Ustad Naon LGBT? eta teh opat kata eta 4 huruf Pak Ustad Opat huruf. mohon L-na tina LGBT, L-na teh lontong eta teh Pak Ustad G-na, G-na teh gehu eta teh B-na, B-na bala-bala Pak Ustad T-na. T-na tahu jadi 20.000 besok mereka meser kabi gitu lain LGBT Naon? teh panyakit. mohon Lesbian, gay, biseksual, transgender, lalaki bogoh ka lalaki, awewe bogoh ka awewe teu meunang. Ih. Da Allah nyiptakeun berpasang-pasangan teh supaya turun temurun gitu kan. mohon Pak Ustad di abdi mah Pak Ustad kamari di ditu Kumaha? Agustusan panjat pinang anu miluan teh lain lelaki di abdi mah Pak Ustad Naon? bencong di abdi mah aya anu miluan Bencong nilu panjat pinang. mohon Pak Ustad Bisa. kalah leuwih jago atuh Pak Ustad Nah bencong leuwih jago. tanaga awewe jeung tanaga lalaki dihijikeun di dinya teh Pak Ustad Eta kumaha? Lain kumaha naik na eta bencong? gagalacangan kaluhur eta mah Pak Ustad Kumaha? galacangan kaluhur Naik. kaluhur teh geus nepi luhur teh si hadiahna teh teu dibawa Pak Ustad golosor di kana naik di kaluhur anehna teh hadiahna teu dibawa wae Teu Pak dibawa Ustad. wae. sorosor di kana ditaros teh ku abdi yeay nah hadiahna teu dibawa cepot hadiah gak seberapa yang penting gesekannya astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim. nepi ka kitu na ampun paingan dirarasakeun we meureun Sing horeng gogolosoran teh ngeunah meureun ah. Teu meunang akah. mohon Pak Ustad laras pisan Oke. Jadi Mang Cepot Allah nyiptakeun pasangan. Terus ya teh ada laki-laki ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku berbangsa. Bangsa tadi di lagunya aya Sunda, aya Betawi, aya Papua, aya Batak, macam-macam. Entong baroraa urang jeung luar daerah, Sunda jeung Sunda seueur perbedaan, betul tidak? Tina dialek saja beda. mohon Pak Ustad Sunda na orang Bekasi Karawang jeung bahasa Sundana orang Bandung sudah beda Pak Lurah katanya. beda Cik lamun orang Bandung ngomong Sundana kumaha Kang? pami orang Bandung mah sok lemes nyariosna teh Pak Ustad Kumaha? aduh bararade jagong sinang heula kulan ka mana le jadi lemes teh gitu Pak Ustad Lamun bahasa Sunda na orang Sukabumi Jampang orang Sukabumi kumaha? ulah sok itu
kapan orang teh batur sakosan hirup teh stok kitu maneh mah cungur teh hirup teh cenah kitu logatna teh Pak Ustad di ayun. di ayun Lamun bahasa Sundana orang Bekasi, Karawang, Cikampek kumaha tah? tah eta mah biasana rada hareuras Pak Ustad Bapak dalang ieu nya oh geuning mawa golek nya buset teh meni ampun apa itu barokah gitu Pak Ustad Bedanya Kang ya. benten Pak Ustad Sunda jeung Sunda ya udah beda Pak. Belum lagi kalau dengan luar daerah, komo Kang, Batak Mohon. makan, Medan rada hareuras eta mun ngomong. mohon atuh Pak Ustad aing nyarios oge kitu geuning Kumaha? mana macam pula lah kau cenah mana macam pula kau beletak beletuk kana jar diteke teh Pak Ustad jadi gitu teh Beletak beletuk. mohon Oh di teh beletak beletuk gitu. gitu Pak Ustad ditaros ke ku abdi aing ngaran si lain teh saha nama awak itu Ucok Humarurung cenah Ucok Kumarurung. aing ngaran indung saha Butet Humaregung cenah lain Butet si abdi teh Humaregung. siga keluarga Paranas tiris ieu keluargana ngaran teh Lain para nasdiris marga eta teh Kang. Omar Kang kitu Pak Ustad Ditanya deui ku Akang teh. tanya aing ngaran ini saha Nini saha? siga rantang cenah mau aing ngaran Aki saha Aki. siga termos cenah cabi teh ieu mah siga keluarga parabot dapur ini nama kita Pak Ustad Lain keluarga marga Akang eta teh. sapertos Itu saking ku kayana negara Indonesia. Bapak Ibu, perjuangan kita melawan penjajah lama atau tidak katanya? Lama. Sabaraha tahun? Hah? 50? Nah jadi ngurangan jangan itu. Lebih dari 300 tahun kita berjuang ingin menjadikan negara ini merdeka. Kenapa sulit? Karena dulu konon katanya kita berjuang masing-masing Pak. Belum bisa bersatu. Baru Kang, mohon para pemuda berkumpul 28 Oktober disebutnya hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda Indonesia dari manapun berada kita satu namanya Indonesia. Alhamdulillah ya dibuktoskeun ayeuna Karang Taruna pemuda Pancasila nu kumpul ayeuna hoyong nyatukeun deui semangat persatuan dan kesatuan nu luar biasa ya. biasa Pak Ustad hebat pisan Kang, mohon Karawang ini terkenal ada daerah Rengas Dengklok. Nama ini senantiasa ada dalam sejarah ketika Indonesia 17 Agustus akan merdeka. Rengas Dengklok menjadi saksi sejarah ketika ada perseteruan antara golongan tua dan golongan muda. Ketika Jepang sudah menyerah, dibombardir, dibom atom ke Amerika, mendengar Jepang menyerah, para pemuda kumpul. Aya golongan tua, aya golongan muda. Golongan tua ada Hatta, ada Soekarno. Golongan muda ada Soekarni. Aya Soekarni Kang dina sejarah. mohon Golongan muda Nasir, Soekarni banyak. Cek golongan muda datang ke Pak Soekarno. Mang, muncak bahasa urang. Ieu kudu buru-buru orang memproklamasikan kemerdekaan. Bisi Jepang, Belanda datang deui ka dieu, bisi urang dijajah deui, mumpung Jepang menyerah. Mumpung mereka sudah pergi, mumpung mereka sudah menyerah, kosong di kekuasaan. Mari kita proklamasikan kemerdekaan. Kata Bung Karno bagaimana? Selaku orang tua, cek Bung Karno kela pemuda tong gagabah. Tenang heula tenang. Kita sudah membentuk namanya BPUPKI. Kita sudah membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Cek pemuda enggak, BPUPKI itu bikinan Jepang. Kalau kita ingin merdeka jangan lewat BPUPKI. Kalau lewat BPUPKI berarti kita diberikan oleh Jepang. Kita Bung ingin negara ini merdeka bukan pemberian dari Jepang. Kita ingin memproklamasikan kita sendiri yang memerdekakan. Akhirnya perseteruan, cek orang tua tenang, namanya orang tua nete taraje nincak haduk nincak waduk, nincak hambalan. hambalan Pak Ustad Nete taraje nincak waduk. Nete Mari, taraje nincak hambalan, nungtik lari mapai bukti nyuk curug kalungan mapai wahangan mipit amit ngalamenta. Cek orang tua teh cek Soekarno tenang enggak keke bakal merdeka. Teu bisa cek pemuda, semangat muda luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Diculik Soekarno, diamankan ke Rengas Dengklok. Diadakan diskusi, akhirnya dibalikan lagi. Oke, kita akan memerdekakan tanggal sabaraha? Besok 17 Agustus kita merdeka. Nanti malam di tanggal 13 Agustus kita susun naskah proklamasi di rumah Laksamana Maida. Di rumah Laksamana Maida Kang, hebatnya generasi muda. Orang tua kumpul, Soekarno dengan para perumus kemerdekaan kumpul merumuskan, pemuda ngajagaan di luar.
Kang sok cing soson-soson nyusun kemerdekaan pilih ayana naon pemuda nu di luar hebatna pemuda luar biasa alhamdulillah orang tua pemikiran luar biasa besok alhamdulillah negara kita diproklamasikan sehingga aya laguna lu kumaha Pak Ustad apa lagu kemerdekaan teh oh nya abdi mah tuh terang atuh eta mah lagu eta Pak Ustad sok di sekolah aya mohon kumaha begini 16 Agustus tahun 45 tong dirobah laguna tong dirobah kumaha Pak Ustad nah jadi 16 Agustus kan can beres laguna oke Pak Ustad kumaha 16 Agustus tahun 45 besoknya hari kemerdekaan kita gitu eta teh Pak Ustad aya deui 15 Agustus tahun 45 pagetonya hari kemerdekaan kita ulah ngarobah lagu menang batur kumaha kitu Pak Ustad 17 Agustus tahun nyanyi heula yuk wios teh sasarengan yuk 17 Agustus tahun itulah hari kemerdekaan kita hari nusa dan bangsa hari lahirnya bangsa Indonesia sekali merdeka selama hayat masih dikandung kita tetap setia mempertahankan Indonesia kita tetap setia membela negara tepuk tanganlah dong untuk kita semuanya kita tetap sedia mempertahankan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia alhamdulillah teraskeun moal tunduh moal capek wios Ustad nu capek oh wios nuhun beung aya susu di leuh teh lah waduh dihangatkan dulu mohon nah cepet bade mangga Pak Ustad dah ngiring raos we abdi mah mohon bade ngaleuh teh lah Pak Ustad na ulu haus mau kaditu ningali mau siap Pak Ustad waduh ini capek dulu itu berapa di itu ningali benten perjalanan jauh batu jam bi ningali bade moal Pak Ustad teh abdi mah naon moal karena susu abdi mah bade cai susu tara abdi mah ku dokter oge dicarek Pak Ustad nah dicarek cepot maneh mah cina ulang minum susu ngomongna teh Pak Ustad ulang minum susu mohon lamunnya bak hungkul kajeun cina Pak Ustad gelasna gitu Pak Ustad Gusti akang wani-wani kira kumaha maksud Pak Ustad lain waniannya sih alah teraskeun dugi kana naon karena susu Pak Ustad punten aduh karena orang teh merenung betapa banyak nikmat dari Allah. Kenapa kita harus syukur? Karena begitu banyak nikmat dari Allah. Negara merdeka nikmat, beda-beda tapi masih bisa bersatu itu nikmat. Alhamdulillah. Takang sebelum dilanjutkan dengan bagaimana caranya mensyukuri kemerdekaan, selangan heula atuh ku akang. Selangan Pak Ustad. Supados ieu acara langkung khidmat sareng pinuh barokat, urang jeung syafaat selangan heula ku ngaos sholawat. Siap salawatan lah siap salawatan lah siap badai diikuti mual nah mang cepot salawat siap Pak Ustad badai abdi salawatan anak mohon badai lagam Sunda tanah lagam India Pak Ustad kumaha salawatanna badai lagam Sunda tanah lagam India Pak Ustad oh India cenah India Ibu oke nu kumaha salawat lagam India nu kieu lagamna teh Pak Ustad Indiana mohon bolu cenia loba mentega banyak India ya bolu cenia bolu cenani bau tarasi nah Pak kumaha bolu cenia loba mentega bolu cenani bau tarasi naon nah bolu cenani bau tarasi nyameureun sarah nyoelkeun baru Pak Ustad sambal sanes bolu cenia akan naon Pak Ustad aduh telah Pak Ustad naon aya tukang kue putu ngalangkung Pak Ustad boleh iya awatos pasien jalan-jalan itu maksudnya
lain kue putu feedback eta mi dugi naon pi teh oh India sanes bolu cenia naon atuh Pak Ustad boleh judian oh boleh judian boleh kan kina aja hai me ho gaya terasa cena tere benjine unik damar gaya leca eta kumaha leca-lecana leca ini kalau gitu leca no eta sanes mohon Pak Ustad eta leres laguna India lagu rumpang karena digentos ku sholawat mohon kumaha ya Rasulullah salamun alaih ya Rafi asyani wa darajati at-fatayati qatal alami leca atuh ari ke sholawat mah tong leca-leca deui atuh nah itu Pak Ustad ganti leca-lecana gentos ya Allah oh gitu jeung ari salat mah ulah kikieuan atuh kikieuan, Pak Ustad. Nya. Ulah Punya kikieuan. dijogean sok ya Rasulullah kayak ya Allah ya Rasulullah salamun alaih ya Rabbi asyani wa darajati at-fatayati qatal alami ya Allah ya Allah ya Allah ya aya ujukan Sama selawatan anak Pak Ustad tong no eta tukang tong no eta nu mana tuh Pak Ustad ayeuna seueur grup sorawat aya Gus Azmi nya Oh. anu pake hadroh aya Bener. deui anu rada modern di Jakarta Syabian mohon oh eta Pak Ustad apal mohon Nisa Sabian vokalisna teh Pak Ustad Tani Sasabian apal mohon mantan abdi eta mah Pak Ustad mantan mohon itu Pak Ustad aya nu apal lagu Sabian Kang apal abdi mah nu mana eta nu judul laguna teh hem Pak Ustad abdi mah raos sieun teh laguna teh emang aya judul lagu ham aya Pak Ustad nu mana nu kieu geuning nu eta Pak Ustad laguna teh raos sieun teh lain raoseun naon di mimiti iraha dirobah jadi ham judul lagu nate Mohon. kieu tatar ningali TV teh eta Pak Ustad TV abi mah 50 in Pak Ustad 50 inch mohon kamari dijual 20 in ku abdi Pak Ustad gitu ternyata lain aya TV bisa dijual Kang Mohon. judul nate sanes ham naon itu Pak Ustad dinas salam oh ari din teh agama assalam itu keselamatan itulah Islam bukan agama sadis bukan agama teroris tapi Islam agama cinta damai tepuk tangan untuk agama Islam ajarannya yang luar biasa kalau anda melihat saya bersalah jangan salahkan Islam salahkan diri saya yang kurang sempurna Islam sempurna tapi diri kita belum sempurna maka bumikan Islam dalam diri kita mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan orang lain Kang Mohon, nah judul nanti dinas salam itulah Islam agama keselamatan mimitina hem oh gitu bagi dua bagi dua akang intro mohon hem tak tos beres akang intro hem mohon Ustad langsungnya nyandung maksudnya kumaha nyanyi oh nyanyi siap atuh Pak gitu Ih, kumaha mohon siap Pak Ustad mangga Kang abong
abong lagu sedih kecerik di awal lain masalah lagu sedih Pak Ustad abdi mah naon abdi dek nyanyi lagu Din Assalam ibu-ibu teh nu tepuk tangan ka abdi tepuk tangan keke sekedap ieu nu tepuk tangan rada corencang ya corencang Pak Ustad bagi-bagi coba yang sebelah kanan tepuk tangan oh aya belakang yang belakang tepuk tangan waduh depan yang bagian depan tepuk tangan alhamdulillah Bapak Kades tepuk tangan nyawer eta mah Pak Ustad ka abdi sok aya tungtungna sia teh nya bager Bapak Kades Bapak Umar abdi mah Pak Ustad aduh Umar aduh teruskan kan tuh kan kokodok heula Pak Ustad isin abdi gitu iya abdi jadi isi Pak Ustad mana kokodok ai sugan teh nyanak artos abdi mah Pak Ustad aiteun atul beureun aduh tapi recehkeun Pak Kades wios we kapayeun sok hama siap Pak Ustad كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل sesarangan yuk التحية والسلام أنشر أهل الكلام زين الدنيا احترام أبهبا وابتسام أنشر بين الألام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة tak akur kita tuh وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل أبتهيا وبسلام أنشر أحلى الكلام زين الدنيا احترام أبهبا وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام tepuk tangan sadayana ada alhamdulillah alamin aduh ayah saha iya ya alhamdulillah aduh aya Pak Ustad aduh mesti sari dulu dong aduh lah ibarat ada macok enten Pak Ustad aduh damang Pak Ustad bau alhamdulillah saya kan mohon ada isi sugan teh mau nyusul ka dieu duh hapunten Pak Ustad abdi ka dieu nyusul nya atuh sugan teh moal nyusul amun apalagi nyusul mah tuh di antosan tadi teh kana mobil sareng ka dieuna abdi we jadi nyeteng Pak Ustad nyeteng mohon kana naon ka dieu karena ojek tadi teh ambil ka dieu Pak Ustad kana ojek mohon tadi teh pasya heula jeung tukang ojek lamina mah Pak Ustad nah bet pasea
Mohon tadi teh naik ojek Pak Ustad perjanjian teh 50.000 Pak Ustad Di mana naikna? di tol Cikopo abdi ka dieu. Ngojek 50.000. Mohon 50.000 terus dugi di payun ku abdi teh dibayar 25.000 Pak Ustad jual ngada tukang ojek teh ka abdi eta mah. Nah atuh ari akang sulaya janji. Sulaya janji kumaha Pak Ustad? Ai tadi ti Cikopo janji rek mayar sabaraha? 50.000 Dihareup dibayar 25.000 nahangan mayar satengahna. bongan manehna milu numpak Pak Ustad jadi setengah sewang jeung abdi tah kitu abdi teh Pak Ustad Atuh ngaranna ge ojek akang. karena ojek Ari ojek makan nu ngojek dihareup, Mohon. akang penumpang di tukang. biasa gitu Pak Ustad lamun hayang 50.000 motorna ku abdi tah Ari tukang ojekna lumpat teh tukang nuturkeun abdi Pak Ustad tah eta ngojek eta mah lain ngojek, naon Pak Ustad nyiksa batur. Nu penting mah tos ka dieu lah nya. mohon Kang. ada pengawasan tadi rumah Singali nu hadirna para pejabat, na ulama, na tokoh masyarakat, pemuda-pemudi, ibu-ibu, bapak-bapak, Mohon. adik-adik tinggali di pinggir panggung meni setia. Waduh. Gusti maaf Eta jang kade tong kakolong kade ti gubrak. la ilaha illallah eta kade buah ke sini mah budak Mana? leutik Pak Ustad naronton di handap Alhamdulillah. Kang, mohon ayeuna teh ustad bere neraskeun deui ceramah. mangga Pak Ustad Akang bere nambihan ceramahna, oh mangga Pak Ustad we Pak Ustad we. mohon dipengker we abdi mah Pak Ustad bade ngupingkeun. mohon Pak Ustad Oke, baik ustad melanjutkan ya. mangga Pak Ustad wih tangan wae kumaha teh jalan teh lega gitu teh Gusti terus teraskeun Bapak Ibu. Hadirin diteraskan. Baik, tadi kita menjelaskan kenapa harus bersyukur. Astagfirullahaladzim Pak Ustad Allahu Akbar aduh ya karena astagfirullah karena gawir Pak Ustad Allahu Akbar sugan teh eueuh gawir di teh Pak Ustad Geus apa lain gawir panggung teh luhur. cik bejaan cukuing mah nya Di bedol mana ku si Ujang eta bieu. la ilaha illallah Mang cepotna payunan atuh Luas. salit. oh Pak Ustad Mang cepot atuh payunan salit. payunan akas sawayun atuh eta kadinya ta kayaknya seeutik atuh payun salit Sok mang cepot payun salit. Nah, terus apaan? aman Pak Ustad Teraskeun. Bapak dan Ibu ada istilah United we stand, divided we fall. United bisa mulai bisa Ngomong naon ti akang? bahasa Inggris Pak Ustad United we stand, divided we fall. United bisa mulai hong ya biasa abi Tong diturutan. Iya bahasa Inggris nama dok ya. Akang baheula pernah diajar bahasa Inggris teh. iya abdi mah diajar Pak Ustad Bahasa Inggris? mohon bahasa nono ge jangan ditanya pokoknya mah abdi mah Pak Ustad Bahasa Arabna jangan ditanya abdi mah Pak Ustad bisa. itu bisa abdi non Bahasa Arabna teh al jamaatu rahmatun. al jamaatur rahmatun Tah geuning bisa bahasa Arabna. ai bahasa Arab mah biasa abdi mah Biasa. mohon Pernah masantren? kantos Pak Ustad soalna ai bahasa Arab mah geuning sok aya tasrifan ai santri mah Kumaha? Nasoroyan surun nasron pahuwa nasirun wadaka mansurun unsur latan sur mansurun mansurun min surun Oh geuning bisa ngaji. atawa bahasa Arab mah make al eta teh disebutna teh ciri isim mimitina teh Pak Ustad Alif lam. mohon Pak Ustad Contohna bahasa Arabna sapi betina sapi betina. al-baqarah Oh al-baqarah. bahasa Arabna gajah Gajah. al-fil Al-fil bener. bahasa Arabna buah-buahan Buah-buahan. al-fuqad itu bahasa Ngarana atau akang eta. aya deh bahasa Arabna lapangan anu gede Lapangan gede. alun-alun alun-alun Disangkana tiap al bahasa Arab. Bahasa Inggris bisa kan? iya tiasa abdi mah Pak Ustad bahasa Coba Inggris sambut dulu generasi muda kita pakai bahasa Inggris kan. mangga Pak Ustad Pemuda, pemudi. ladies and gentlemen anu geulis ngaleg-leg permen Ah, sok aya ujungna Selamat malam, good night selamat tinggal, goodbye selamat mandi. gujubar Oh, asal aya gudan. Bahasa Inggrisnya 1 minggu, week 2 minggu, week lain week. naon teu 2 week. oh 2 week siap 1 minggu, week 2 minggu, 2 week 10 minggu. week Hehehe. naon Pak Ustad Nah
nah jadi nyanyi wik wik pernah Punten ninggalinya Pak Ustad nu. pernah ninggalinya Teka haja teh mah Pak Ustad. Punten Pak Ustad. sanes wik wik 10 minggu Kang Mohon bahasa Inggrisnya buku buk eta mah. biru Blue Pak Ustad. buku biru Blue book. oh dibalikkan Mohon. buku biruna asup karena kolam Blue book blue book blue book blue book blue book. kot bulu bukan ieu teh hartos nanti kieu Kang Mohon. united we stand divided we fall al jamaatu rahmatun bersama itu adalah rahmat bersatu kita teguh divided we fall tapi kalau bercerai kita runtuh kawin deui sana sih mah bercerai-berai kita akan runtuh adek-adek aya sapu lidi hiji nyere hiji dipakai ngabersihan lapangan ieu bersih moal bersih tapi lila lama colokan hiji-hiji runtahna lidi dengan lidi nyere jeung nyere dibengket dihijikeun tong barolah pakai ngabersihan lapang pakai ngagebuk anjing gempor artinya apa kekuatan bersatu itu luar biasa united we stand divided we fall maka mari kita wujudkan syukuran kemerdekaan itu dengan cara mempererat persaudaraan kita amin ya rabbal Alamin. coba boleh diikuti sama-sama kun kaliyadain sok sasarangan kun kaliyadain latakun kal uzunain apa ini nasihatnya kun kaliyadain jadilah engkau seperti dua tangan dalam persaudaraan latakun kal uzunain jangan seperti dua telinga bagaimana dua tangan kokoh kompak peduli bersatu jangan seperti dua telinga bertetangga tapi nggak pernah mau kenal contoh dua tangan yang selalu kompak Mang Dewala Mohon. Mang Cepot tangan kanan bawa beban berat tekuat numana numantuan kiri membantu kiri bawa beban berat tekuat kanan mantuan kiri aratel nu kanan ngagaro nu kanan luka rahet nu kiri ngobatan betul tidak jangan seperti dua telinga telinga kanan aratel sugan nu kiri manjangan ka dieu tidak telinga kiri luka hare-hare we nu kanan mah yang mengobati tetap tangan dan hebatnya tangan tara pernah sisirikan Pak orang dapat nikmat tara sisirikan kenapa karena masing-masing tahu semuanya akan peduli ibu dapat uang dari suami tangan mana yang maju kanan adek-adek kenging artos jajan ti bapak nu mana nu nyandak kanan mau makan mana yang ngambil tangan kanan mau minum tangan mana yang ngambil kanan sekarang KWC rek ombeh mana nu nu kiri Pak nyandak kotoran nu kiri nu kanan mah uang makanan minuman nu amis-amis Kang Mohon. tapi nu kiri nu pahit-pahit nu kotor-kotor nah nu kiri pernah sisirikan tidak apakah yang kiri pernah mogok kerja demo ente kenapa karena tangan kiri paham tangan kanan pun akan perhatian ibu dapat uang dari suami tangan kanan yang ngambil kata suami mama ini uang 10 juta habisnya ke pasar saya epkeun mah ku ibu tadi candak kuno kanan begitu uang diambil oleh tangan kanan nu kiri tersisirikan kenapa uang itu dibelanjakan oleh tangan kanan dicandak ke pasar meser cincin meser gelang meser jam tangan kanan yang membeli tapi tangan kanan tidak serakah toh cincin jam dan gelang itu akan dipakaikan dengan mesra oleh tangan kanan ke tangan kiri mudah-mudahan persaudaraan orang siga dua tangan nu selalu kokoh kompak peduli dan bersatu amin ya robbal alamin tak kita pengintan Kang Mohon Pak Ustad. urang mah diajar tiap dinten dina Islamah ngajaga persatuan teh dina salat berjamaah leres deh mata wujud syukur kemerdekaan hayu jaga persatuan minimal hidupkanlah salat berjamaah yang akan menuntun kita untuk tetap bersatu Mohon Pak Ustad. kahartos Kang Kahartos bisa Ibu Abdi mah. si Dewala siga nunundutan Dola. Mohon Pak Ustad tuh. Kahartos Pak Abdi mah Pak Ustad. tapi kade Kang Mohon. ayeuna urang tos merdeka seueur pisan nu tiasa dipetik ku urang ade-ade pernah minum air kelapa pernah nuang kelapa muda pernah melak tangkal kelapa teu oh pernah di mana Jang hari ini kita bisa makan kelapa bisa minum air kelapa siapa yang nanam pohon kelapa itu orang tua kita dulu orang tua kita dulu menanam kelapa bari jeung teu apal nah harek ngaraosan moal eta kelapa tapi ketika orang tua nanam kelapa berpikir
teu ku urang ge kaasaan sugan ku anak incung ke kaasaan. Betul tidak Pak? Maka hari ini mari teruskan perjuangan orang tua, tanam pohon kelapa yang baru supaya esok lusa kita sudah tidak ada, anak cucu kita akan merasakan air kelapa yang ditanam oleh kita. Jangan terlalu banyak makan, mari sekarang kita banyaklah menanam untuk orang-orang setelah kita. Amin ya robbal alamin. Kahartos gitunya kayaknya. Hartos Pak Ustad teh bangsaeuna saeuna kumaha nya bangsa saeuna jalma teh anu seueur mangpaatna keur balareana leres gitu kan. Mohon khairunas anfa'uhum linnas gitu Pak Ustad. Khairunas anfa'uhum linnas. Ngan kade nitip ke generasi muda, sok sanajan ayeuna geus merdeka, tapi ternyata secara fisik kurang merdeka, tong aya penjajahan karena mental. Sabab ayeuna urang cenah perang teh lain ukur perang fisik, tapi ayeuna urang perang ideologi. Ayeuna urang keur perang ieu Kang anu disebut ku Zulfikri, perang pemikiran. Barudak diserang teh lain ku fisikna tapi moralna dihancurkeun. Betul tidak? Betul. 7F tak keur nyerang generasi muda. Naon 7F teh? Food and drink, fashion, fun, film, free thinkers, free sex, fight, nitip. Kalau kita ingin benar-benar merdeka, jauhi serangan mereka bukan hanya fisik tapi 7F ieu dijauhan. Naon 7F? Food and drink, makanan minuman seueur nu diracunan Kang. Keur ngancurkeun hiji bangsa, cukup perang candu, awurkeun narkoba, selesai semua. Masa depan akan rusak. Maka mudah-mudahan bebaskan diri kita dari narkoba ini. Amin. Amin. Mana ya lagu ti Roma Irama apal teu? Nu kumaha Pak Ustad? Minuman keras mijon. Naon? Lain mijon. Kumaha tuh ngawalerna abdi Pak Ustad? Kadikar minuman keras tar ngapalkeun miras. Oh miras Pak Ustad. Ku abdi teh diwalerna kitu punten miras. Oh ai saur Pak Ustadna kumaha eta teh? Minuman keras Saur abdina miras. siap Pak Ustad. Mohon. Beresnya. Siap Pak Ustad. Ai saur Pak Ustadna kumaha tadi ngawitana teh? Ngawitana. Cek Ustad teh. Mohon. Minuman keras Ku abdina miras. oh sakitu siap Pak Ustad. Gampang atuh. Ai cek Pak Ustadna kumaha nu tadi mimiti unggul Kadikira dewala kadi dewala. Teu apal wae di dinya mah. Sok dewala. cik hareup dewala hareup Dibunyeng. Apal ngajawabna? apa Pak Ustad? Kumaha? Miras Tah. Hebat ini. atuh abdi teh ting-tingekeun atuh tingali Minuman keras miras gitu carana teh apal wae imah kumaha sih urusan apal dewala mah apa Pak Ustad abdi mah minuman keras miras apal Pak Ustad gitu atuh ganti kumang cepot deui ganti ka ditu kitu tah sok bagian main cepot siap Pak Ustad. Oke. Minuman keras Miras nah gitu apapun jenismu tak akan ku mabuk lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. Salah laguna lain eta awalna teh geuning dulu aku eta geuning Pak Ustad. di dinya heula we nya Siap. dulu aku suka padamu dulu aku memang suka Iya. dulu aku gila padamu dulu aku memang gila Iya. sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku sekarang tak aku tak mau tak aku tak mau Ku tak mau sekarang aku tak cerita aku tak cerita Ku tak sudita minuman keras minum. Eja. aduh Nah, Pak Ustad. atuh perhatikeun ai tadi di Kumaha? bejaan teh pan ulah diinum dari imah minuman keras minum cila Kumaha tuh Pak Ustad? miras singkatan minuman keras Miras. Apa Pak Ustad? minuman keras Miras. apapun namamu tak akan ku mabuk lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes dan narkotika
kumaha di Pak Ustad pikir non tong dirarobah laguna dirobah kumaha Pak Ustad dan narkotika neng lah jadi eneng jawabanana teh Mohon. dan narkotika tika mohon Pak Ustad naon tika teh adi abdi menyebut ke adi abdi teh neng jadi wes gitu Pak Ustad dengan laguna haduh iya malain tika adi akang tika Mohon. narkotika oh punya gitu dan narkotika neng abong adikna atuh kita mah aya barudak pernah kejadian siga akang mohon boga bapak budak teh ngaranna Amin ngilu budak teh berjamaah di masjid cek imam teh waladolin sieun kawalat bapak la ilaha illallah dan nyebut Amin bapakna pamajikanna datang bebeb imam tika narkotika kan siap Pak Ustad dan narkotika tika apapun jenisnya tak akan ku mabuk lagi dan tak akan ku minum lagi walau secuil gara-gara kamu orang bisa menjadi gila gara-gara kamu orang bisa menjadi edan gara-gara kamu orang bisa putus sekolah gara-gara kamu orang kehilangan masa depan enak iya naon hari eta naon biasa Pak Ustad punten Pak Ustad lu kau usah ngabujuran kayak Kang mohon bilang kalau ada kata narkoba no narkoba acan kompak narkoba bala-bala lain gehu yes bala-bala gehu sekali deh narkoba bala-bala yes siap oke narkoba bala-bala oplosan kokosan nah kokosan mah menang sekali deh narkoba bala-bala oplosan kokosan janda alah naon yes eta aduh Pak Boli itu ibsi kata jong baik mudah-mudahan kita ini dijajah katanya bukan hanya fisik hari ini tapi dijajah ideologi dijajah pemikiran kita mudah-mudahan orang lain ukun merdeka secara fisik tapi merdeka dari perbudakan duniawi amin ya robbal alamin Mang Cepot mohon Pak Ustad Bang Dewala bisa aya pesan-pesan terakhir mangga kangge generasi innalillahi wa inna ilaihi rajiun lain innalillahi kan Mang Cepot teh orang dieu mohon ieu mah bisa aya we pepeujeuh yang adi-adi urang dan halah dia di dieu sok dalam rangka memperingati kemerdekaan teh pan urang teh diantara cara bentuk syukur ke Allah teh kudu seueur emut ka Allah mengucapkan alhamdulillah pergunakan kemerdekaan dengan hal-hal yang positif tadi perbanyaklah menanam supaya engke keturunan orang bisa metik hasilna selain itu orang kiriman Al-Fatihah ke ahli kubur khususnya para pahlawan mudah-mudahan dicaangkeun di alam kuburna amin amin Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum sya'unillailahumul Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin maka sambil keliling panitiana kurang salawatan heula Allahumma shalli wa sallim wa barik ya habibal qalbi ya khairal baraya ya li jita bil haqi rasulal hidayah ya rasulullah ya habiballah ya rasulullah ya habiballah yaumal widada kal bidayah lil hidayah kal bidayah yaumal wilada kal bidayah lil hidayah kal bidayah lil hidayah
للهداية كالبداية إن تجد يا طه بنور الهداية يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله جئت البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله sasarangan qalbi ya khairal baraya. Berikan sedekah yang terbaik insyaallah ke panitia baris di sedekahkan kesantunan yatim piatu, mudah-mudahan diisi orang langkung barokah. Ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah in tajid ya Taha binuril hidayah ya Rasulullah ya Habiballah jika bidinillah jikulal baraya ya Habiballah ya Habiballah ya Bashirul Khair ya Rasulullah ya Dalilan Nur ya Habiballah. Alhamdulillahi Rabbil atas beres atas masihan di dompet ibu aya 100.000 50.000 20.000 jeung 2.000 namana nu keluar. Aduh alhamdulillah mudah-mudahan eta nu 2.000 sing barokah nu 5.000 barokah nu sabaraha wae sing barokah nu 100.000 barokah artina bertambah kebaikannya amin ya robbal alamin. Tak gitu mang cepot mang dewaranya. Alhamdulillah pembahasan atos di akhir mangga urang sasarangan ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala urang istighfar heula. Astaghfirullahalazim 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik ajma'in amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al Indonesia baladan aminan mutmainnan. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan
Kelurahan dari Pemuda Mekarsari mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua donatur maupun semua dari aparatur desa, Karang Taruna maupun Pemuda Pancasila. Kami semua berucap terima kasih karena sudah berjalan sukses acara ini, dan mudah-mudahan tahun depan kita lebih dari sukses. Amin.